nahan kahayang Masya Allah Karim syahwat-syahwat jeung kahayang-kahayang telah jadi dunia ieu moalila tahan kurang ke di akhirat lain teu kabeuli mobil mewah teh kabeuli tahan lain teu kabeuli baju bagus teh kabeuli tahan lain teu kabeuli awewe nu mana ge tapi kabeuli ditahan dek restoran mana ku aing didatangan bisa aya tapi ditahan nahan eta horenganan bakal ngajadikeun Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين الآية. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus di tengah-tengah orang aya Kiai Sepuh Kiai Haji Udin ti Caringin oge Kiai Haji Sepuh Kiai Haji Abdul Hamid Kiai Haji Amir Umar Bakri Kiai-kiai anu salesna anu kusim kuring teu disebatkeun namina sami-sami anu kusim kuring dimulyakeun tur mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oge ka Kiai Haji Nurjaya sebagai Kiai trifungsi trifungsi teh artinya mempunyai 3 fungsi. Hiji Kiai pesantren
pesantren, kedua kiai di kalangan hewan, oke termasuk kiai pengatur acara nu teu pernah ngatur, teu kagantun deui kiai anu candak simkuring, kiai anu geus tenar di solear. Lain eta kiai pepen, mudah-mudahan ulah aya buntutan, amin. Bilu khusus pisan keluarga, duka keluarga almarhum almaghfurlah guru simkuring sekaligus rerencangan simkuring yakni Kiai Haji Didi. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Wengi ieu urang kempel di dieu khususna simkuring, umumna urang sadayana dina raraga tahlil tahmid ngabesuk ka almarhum nu geus aya di alam barzakh. Kusim kuring ditaros umurna sabaraha almarhum teh, ternyata anum keneh kakarak 60 genep. Lamun nyaho kitu mah ojol jeung ieu ya. Maksudna ai ka Abah Haji Didi mah aya manfaatna hoop biasa. Dari sieu bae Pak. Lamun tadi nggak bisa mah gitu tadi tukar-tuker lah, mendingan tuker wani norog samiliar. Samiliar wani kula menorog. Ya Allah ya Rabb. Kulantaran meureun umur mah lain ku sebab gering, lain ku sebab susah, lain ku sebab corona, tapi ku sebab ajal atuh teu bisa dipungkir. Cunuk kana waktu ninggang kana mangsa, moal ngaleuwihan sajengkal, moal ngurangan sajengkal. Pas waktuna. Maka urang kumpul di dieu teh sing kaelingan ku anjeunna bahwa maot teh horeng ajal. Kulantaran maut ajal atuh teu bisa dibeli hayang panjang umur ku dunya, teu bisa. Mun bisa meureun paharto Ibu Tin jajana mah sugih lain cara Ki Nurjaya. Ki Nurjaya mah okosna we ngiring-ngiring kebo. Padahal mah kebo batur. Sugih Pak Harto mah tapi paeh komo RT mah koit selain paeh deui. Tapi nutisieun kana paeh mah santri. Santri mah teu sieun ka paeh. Malah rada ngarep-ngarepnya. Rada ngarep-ngarep paeh.
jelek kiai mah bohong. Kulantaran santri mah boga kayakinan saenggeus paeh teh bakal senang, bakal nikmat, bakal ngeunaheun di jero kubur teh. Atuh di arep-arep paeh teh. Ai bangsa kos kieu mah ye. Ditawaran ge ye Bang Haji kuari lamun paeh daek. Embo. Geus kajen atuh hirup bae terus batur parareh ge hirup bae daek. Teu puguh kan? Paeh embung hirup embung. Iyalah jelema teu boga wawasan. Teu boga tujuan. Ai santri mah kiai boga wawasan jeung tujuan eueuh kasieun. Eueuh kasieun. Abah Haji Didi teh waktu hirupna siga biasa bae. Hartina berani ka maot teu berani henteu. Kos urang beki. Tapi barangnya nangis maot mah nyana bebe Ki Nurjaya horeng ngeunaheun pae. Ayo sia gerak ka dia tuh. Cak Ki Nurjaya ulah ka kula cenah itu situ bae ladan. Ngeunaheun geus maot eta. Komo para mursalin, para anbiya, para syuhada, para sholihin, para aulia-aulia Allah dina Al-Qur'an ge geus dijelaskeun teu maot bal ahyaun hirup para aulia Allah walakin la tash'urun ngan aranjeun teu ngarti jeung teu nyaho. Kanyahoanana ngeunaheun di alam kubur teh ku para wali deui. Ja para wali malamun tahlil teh nu dihadiahanana hadir. Mun zarah ka kubur asal dihadiahan hadir. Biasa ngobrol. Si ge lamun zarah ngobrol. Sarua aja lagi jeung kuntilanak. Wali atuh ngahiji nyambung jeung wali deui. Sholihin ngahiji jeung nyambung jeung para sholihin deui. Atuh kuntilanak ge jeung kuntilanak deui nyambung. Ngahiji entak lamun nya nazarah kula mah tilok milu. Embung aing mah. Nu hadiahna sa nyana teu hayang aing. Ya Allah ya Rabb. Jadi yakin atuh horeng hirup di dunia teh sakeudeuh. Hirup di dunia teh lah ngan sakiceuk. Sakumaha nu geus dijelaskeun bahwa negeri teh aya dua, hiji negeri dunia, dua negeri akhirat. Negeri dunia fana, rusak, semu jeung lalagaan heureuyna. Negeri anu hiji deui negeri anu bako ya ni negeri nu kekal tetep jeung abadi. Dibandingkeun dunia jeung akhirat, atuh dunia mah eueuh sabakatul hiber-hiber acan. Ja Al-Qur'an geus ngajelaskeun walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakin akhirat eta leuwih bagus
akibatan dunia geus atuh urang kuari kudu sibuk jang mengejar alam nu bako anu kekal. Kasibukan urang sapopoe teh kuari ieu tanya ka diri urang. Lobaan sibuk urusan dunia apakah lobaan sibuk urusan akhirat? Teu kudu kukula dijelaskeun urang bae masing-masing. Urang bae masing-masing awak. Ai sia sih sebenarnya lobaan sibuk urusan dunia apa lobaan sibuk urusan akhirat? Urang tananya ka diri urang. Mantap dunia lupang indah-indahna hirup lupang indah-indah nama santri. Sebab santri mah bisa nyeungseurikeun awak sorangan. Bisa nyeungceurikan awak sorangan. Nu mantak loba guyon ge santri mah loba guyon lantaran santri mah bisa nyeungceurikan awak sorangan, bisa nyeungseurikeun awak sorangan, jeung bisa seserian sorangan. Eta santri eta. Indahna jadi santri. Nikmatna jadi santri. Nu mantak encan sah jelema jadi santri, belah dituna jadi kiai, belah dituna jadi abuya lamun encan bisa seserian sorangan. Lamun geus bisa seserian sorangan eta kakarak santri asli. Kiai asli. Entak ulah kaget lamun Haji Pendi seserian. Nyana sok seserian sorangan. Sarua cerik sorangan, seri sorangan. Asal kurang obat, seserian sorangan. Ya gitu mantap diajak ka dieu tadi ngadahar obat heula. Obat penenang. Mantap nyana ieu kadeleuna kos sehat padahal mah masyaallah. Tuh ya. Santri mah bisa seserian nyeungseurikeun sorangan. Lamun geus bisa seri nyeungseurikeun sorangan hebat. Santri mah ka masjid. Tuluy kaluar ti masjid. Dula-duluy ngana. Sendal ka mana? Sakira aya ge ieu sendal kulit mantap. Ya Allah, mulai kuliahna dipake benang salengkah dua lengkah nyana ngahaneng jih tolol aing boloon aing aing sendal aing jepit ku daun balik make sendal kulit jih nyana ge seserian sorangan kan goblok ieu aing teu jadilah eta kan santri bener. Santri bener, ai sieu mah kan terus harina. Nah, bedana santri jeung sieu eta kos kitu. Malah mah bebeja ka babaturanna, eueuh sendal aing nu jepit aya ieu, mantap. Eta bari seserian, pan jahanam di babauku nyana eta. Tuh, santri bisa nyeungseurikeun awak sorangan. Ketika santri wauh jeung hiji awewe di deketan ku manehanana geus jelas awewena bogoheun jasa santri maka rasep nu kasep toel ku manehanana wajarlah aya hijab make baju di toel kumaha terus noel deui kan awewena mulai cek jana ji aing kos nu teu ngaji bae goblok meureun awak aing masyaallah pan aing mah ngaji kieu bae ge atuh kunaon aing noel nyana noel ku aing diteruskeun wa teu beres mah neng hampurannya nengnya lantaran akak mah kieu ge santri ieu teh pan urang can nikah kos kieu teh haram neng geus hampurannya nengnya neng balik ka ditu aju
kakak mah deka pondok deh Masya Allah cakena iya awak aing ku tolol-tolol teh seserian sorangan ya na tah eta kan santri bener tah coba sih ayo coba boro-boro nu daekeun ka dieu sia ka dieu ye goblok aing geus beak ka dieu itu melet sia jadi pelet ya teu daekeun ya dipaksa eta kan ngaranna teu eling tuh bedana santri Masya Allah indahnya jadi santri mantep bisa yang serikeun sorangan bisa yang cerikeun sorangan eta gambaran-gambaran anu rendah belah dituna tengah peuting nyana tafakur kalau akang ngomong sih bacain santri aing mah kerja di takejeung santri bego atuh aing mah jeung santri ya Allah ya ge diajak aing supaya jadi santri aduh merenung tengah peuting teh Masya Allah santri mah langsung renungan anak kunaon batur geus karawin aing encang jadi awak teh jore-jore teuing kunaon atuh nanya ka situ teu daekeun situ teu daekeun awak sia teh tuh kan ceuriknya teh tapi kembali deui geus aya di Lauhil Mahfuz tuh kan indah bae santri mah yo moal datang ka teu kawin ka jeung kumaha geus aing mah nungguan takdir eta indahna jadi santri eueuh we sedih eueuh tah kejadian maut sigana sarardih teh padahal ketika inget wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala eueuh sedih geus aya aturan Allah tah nikmatna jadi santri teh kos kitu coba lamun teh jadi santri ka imah aya nu menta cai teu bisa ditanya diajak ku dulur-dulurna kunaon ieu 20 poe ka tukang ieu pamajikanana maot ayo wari can bisa ditanya mas santren teu eta tadi henteu cek Masya Allah akibat teu mas santren kos kitu santri pamajikanna maot ya sejuta ganti aya ya tenang santri riweuh nya mah dek nu jangkung dek nu pendek dek nu gede pokona dek nu kunyin aya batak tenang kadeleula siga nu sedih teu aya santri sebabna kembali ka Sang Khaliq Masya Allah boro-boro segede santri segede ustad segede kiai jelema nu sok biasa ngaji bae ge asal ngaji bae kadeleuna siga nu sedih teu aya kadituna asal geus beres kembali ka Allah nikmat ngeuna tilok merontak ngahayang-hayang di luar aturan Allah tara aya sakumaha Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam hiji rasul hiji nabi anu moal aya tandingna datang ka kiamat gagah aya di Kangjeng Nabi Sulaiman sugih aya di Kangjeng Nabi Sulaiman pinter da puguh nabi saha tandingna moal aya bisa ngobrol teh lain jeung manusia bae jeung hewan bisa ngobrol jeung tatangkalan bisa ngobrol jeung angin bisa ngobrol jeung setan bisa ngobrol ieu kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam begitu datang waktu lebaran Kangjeng Nabi Sulaiman ngobrol jeung beo begitu ngobrol cak manuk beo teh dunungan ieu teh pan lebaran aya naon emang
kula rindu jasa kadulur-dulur kula nu dijauh minta izin be hayang mudik gak boleh pulang kampung hebat presiden urang mah atuh mudik teu meunang pulang kampung boleh seperti eta lah udah sok seuris ya atuh tah oh cek Kanjeng Nabi Sulaiman sabaraha poe eta kaditu ka lembur sabulan abdi di perjalanan jadi lamun bolak-balik 2 bulan oh cek Kanjeng Nabi Sulaiman geus atuh ku ari mah diberet 3 bulan balik sabulan jang ka di sabulan jang di imah sabulan alhamdulillah cak beo nuhun dudungan abdi pamit balik hiji manuk anu istimewa beo teh gede teh sabaraha tapi mahal hargana ieu beo mentak di Turki mah di Turki jadi kaheureyan manuk beo teh ku hiji wali hiji mangsa seorang wali mawa manuk beo ka pasar dijual lantaran bisaan jasa ngomong nata manuk beo teh datang ka dijual 1000 dinar uang emas Masya Allah bayar isukna nyana mawa kalkum mawa kotok kalkum ka pasar hayang lakuna 1000 dinar di sarua bae nu kamari meuli beo teh ka dieu tah beuli man eta naon kalkum atuh kalkum mah teu hayang aing kudu 1000 pan leuwih gede ti beo leuwih gede leuwih bagus kalkum mah sorana ge atuh panu hebat masa sih murah wabeh loba embung ka kalkum mah hayang ge beo gorenganan loba kabisa beo di Nurjaya ge sakieu ge lain beo bebeoan doang lumayan kan nyana ai maling buntut-buntut bae mah bisa tuh kan tuh ari sieu mah kalkum atuh deuk sanu meuli coba ayo atuh kalkum boro-boro dijual dibikin ge ka urang Cisokat cak urang Cisokat teu hanai aing mah teu hayang bong aing kalkung kos kitu ieu di jerona aya makna tersendiri manuk aya nu leutik mahal beo mahal tapi aya nu gede manuk-manuk jeung hayam-hayam nu teu bermakna mah murah eta keur carita ukuran dunia cerita ukuran akhirat ge sarua bae gitulah teangan makna-makna supaya diri urang teh mahal tarolah urusan dunia mah gampang mahal teh menurut Allah mahal teh menurut Nabi Allah mahal teh menurut kekasih-kekasih Allah eta tah ngamahalkeun makna moal bisa di sakolahan tambah dunia kabeh ge ngamahalkeun makna sugan kuari aya di pendidikan perwira datang ka jadi jenderal ya brigadir jenderal letnan jenderal mayor jenderal makna dunia tama kabeh makna nu di jero nama moal bisa diraih kecuali ibtidakna di pondok pesantren kadeleuna hina kadeleuna di bawah sederhana mun dipandang ku mata nu ieu tapi lamun dipandang ku mata nu ieu Masya Allah eta santri-santri teh ternyata pengisi surga sieun mah kalkum sieun mah ya aduh hayang ka surga teh kalkum mah hese kajen gukoah ya Allah
kecaritakeun manuk beo teh mudik. Datang ka imah teh atuh dibagiakeun ka lemburna ku dulur-dulurna jeung rekan-rekan berikut tetangga-tetanggana. Terasa sakedeung sabulan teh lantaran loba kanikmatan jeung kaindahan-kaindahan. Hiruk urang teh kitu lamun urang nikmat contona urang jadi panganten sapeuting asa samenit. Tapi lamun urang nyeri huntu sapeuting sakumaha 10 tahun. Nyeri huntu mangalayan eueuh pan. Delok aya nu ngalayan ka mana nyeri huntu. Tah ieu. Ya. Gering pangjore-jorena nyeri huntu. Tah eta sabulan sakedeung lantaran kanikmatan kapanggih jeung dulur, kapanggih jeung rekan, kapanggih jeung tatangga. Sendagurau. Nikmat sabulan teh teu karasa geus datang deui ka waktu balik cak beo sagedeung amat ieu nyana hayang mawa oleh-oleh jang raja naon nu paling dipake karesep sedengkeun di kerajaan mah nu ngaran dahareun inumeun pake geus teh kudu dicaritakeun naon isi oleh-oleh aya tah nu boga beo. Iya aya hiji cai ngaranna cai kahuripan. Lamun diinum ku saha bae ieu bakalna moal paeh-paeh. Tah cak beo ieu mantep ya jeung oleh-oleh raja mah ieu. Hei geus langsung diasupkeun kana botol leutik haju ditalikeun kana jangjangna beo pamit. Selamat tinggal saudara, rekan, ahli-ahli, kula endek berangkat di ka istana untuk melaksanakan tugas sebagai satpam. Satpam beo teh. Berangkat. Kangjeng Nabi Sulaiman geus kieu bae, beo can datang ya. Geus datang ka waktu datang, lamun eueuh poe ieu, waing disusul melalui angin sia. Yang melalui setan-setan perangkat Kanjeng Nabi Sulaiman ya setan, ya jin, ya angin tekebal datang beo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi maneh beo muhun Tuan Raja. Ditanya kumaha kaayaan di itu, cerita beo bahagia luar biasa. Terakhir cek beo kula teu boga oleh-oleh nanaon jasa gala aya di dieu mah ngan ieu be boga oleh-oleh teh cai kahuripan. Cek Kanjeng Nabi Sulaiman ieu fungsina naon? Ieu fungsina lamun diinum ku tuan raja teh ieu moal paeh-paeh panjang umur datang ka hampir kiamat. Nah, mantep cek Kanjeng Nabi Sulaiman. Gas, terima. Tapi Kanjeng Nabi Sulaiman kan ngayakeun musyawarah. Di Indonesia kan aya permusyawaratan. Bacakan musya Pancasila. Rakyat. Gegeraan atuh rakyat. Sia geus kolot kudu nyaho. Bodoh dibawa bae. Tekuarikan ieu keur dirancang undang-undang melalui permusyawaratan wakil-wakil urang berbagai praksi geus ngaluarkeun ide-ide tinggal menunggu setuju apa henteu ketuhanan yang maha esa guru aing orang Jogja baheula satu ketuhanan yang maha esa. Orang Jogja betul bisa esa aja. Nah, ya, iya dek diganti rancangan undang-undang teh. Mangga baik. Dek diganti, tetep baik. Negara sangkilang rancangan undang-undang nah diganti. Orang mah kitab dan tetep Al-Quranul Karim. Rukun wuduna tetap bermazhab Imam Syafi'i, rukun salatna terus puasana dan lain sebagainya. Apakah riweuh? Henteu.
sebab daun santri mah digaji digaji yang jadi nanaon hiji be santri mah embung jadi nanaon hayang jadi ahli Allah. Iya Allah memang sih ya kalku mah bae ada loba hayangnya nama santri mah teu hayang suka jadi guru teu hayang jangan jadi muid teu hayang suka jadi DPR embung dipaksakeun ge teu boga ijazah teu hayang santri hiji be hayang jadi ahli Allah. Beuh ka 10 aing ngadengen lagi kos bener teh gitu dah. Dah hebat dah santri. Masya Allah. Guys, ulah jaritakeun urusan negara teh mah anu ngageugeuh. Sabodo maranehanana kege karasa ku urang kabehan. Di mana diganti? Ya pasti urang ge atuh. Ih, si masuk atuh narembel bae. Ih, kos jagoan bae sia. Keheula. Malah ya rubat ribut di Indonesia mah. Bhinneka Tunggal Ika NKRI be mantep. Guys ulah pikiran kos kitu maksudna. Kae sakedeung deui. Ieu mah urang we nyaritakeun teh Kangjeng Nabi Sulaiman musyawarah jeung manusia nu aya di istana, jeung jin nu aya di istana, jeung hewan-hewan anu aya di lingkungan istana. Kumaha ieu beo mawa oleh-oleh cai kahuripan lamun diinum ieu kaula panjang umur mendekati kana kiamat. Kumaha kira-kira? Wow, manusia kabeh satuju, jin satuju, hewan-hewan satuju kabeh. Sebab Tuan Raja mah maharaja, pinter aya di Tuan, adil aya di Tuan, sagala rupa aya di Tuan. Geus kami mah satuju panjang umur. Kabeh satuju ngan aya manuk kokok beluk. Di dia manuk kokok beluk naon? Sarua. Manuk kokok beluk. Paingan banget da kos kokok beluk. Ieu rajana ye. Cak manuk kokok beluk. Ke Tuan Raja heulana. Manusia kabeh satuju, jin satuju, hewan-hewan satuju. Ulama ya nyebutkan teh satuju besi kula di brendel cara di MPR kamari cara di pusat di brendel datang ka kuari teh direnggenkeun oh bahasana direnggenkeun nya urang dieu teh mangarana direnggenkeun heula ulah dilanjut teh lanang toh tapi kieu cek manuk kokok beluk Tuan Raja milu beh lah jeung kula yuk ka mana ayo milu diajak ke hiji tangkal kayu gede aya gowok di dinya tah ieu aki-aki nu aya di gowok gede babaturangna ngan kula doang nyana ieu geus teu daya teu upaya geus sabaraha ratus taun meureun nyana gara-gara nginum cai kahuripan kuari jadi ieu teu bisa ka mana batur geus paraeh kabehnya tinggal kicep bae kieu tah tuan daek ye tuh hayang ai cak Kangjeng Nabi Sulaiman tuan ge lamun nginum eta bakal kos kieu ye bung cak Kangjeng Nabi Sulaiman bung geus kos eta dimusyawarahkan deui dimusyawarahkeun di MPR kumaha rancangan undang-undang salah aing kumaha urusanana cai kahuripan tetap cek manusia jin dan hewan inum Tuan datang ke mana sebab kekuatanana lantaran Tuan mah adil didinya malaikat Jibril turun langsung dia tepak ku malaikat Jibril besi diinum plek bepes cek nginum saya numpak Jibril oh hampura Jibril suganti si Pepen dibunuh gua ingat si kalkum itu mana naonan tuh akhirnya ulahan ku malaikat Jibril cek Kangjeng Nabi Sulaiman emang ulah panjang umur Masya Allah cek malaikat Jibril bisa bae ajeun tanpa nginum ci kahuripan menta ka Gusti Allah ja Allah magdeudeun jeung nyaaeun tetapi naon hartina panjang umur
ai bakal okos anu digowok mah iya heunya cek Kangjeng Nabi Sulaiman aga satu henteu lah nah ieu Kangjeng Nabi Sulaiman bae ge hendak dipanjangkeun umur melalui permusawarahan ditepak ku malaikat Jibril ulah ieu ge sarua si ge pan hayang panjang umur urang doakeun yuk mudah-mudahan amin ndek naon deui atuh hirup di dunia ndek naon deui ya sanajan kawin deui ja kadeuleuna doang gagah ge buktina si itu nangis merengut bae salah aing cek ye milih si eta ngatu kalkum ngaranna tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata horegadan cek Kangjeng Nabi Sulaiman ulah hayang panjang umur ulah hayang pendek umur urang pasrah bae ka Gusti Allah kumaha ajal bae nu penting salila hirup urang ibadah ka Gusti Allah sebab Allah janji ketika urang jadi kekasih Allah Allah geus nyadiakeun sorga ketika urang jadi hamba Allah anu maksiat bahkan urang teh jadi hamba iblis bakal disadiakeun ku Gusti Allah neraka pintu surga nu kahiji di luhur lawangna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pintu nomor kahiji eta Masya Allah diperuntukkeun jang saha eta pintu hek nomor hiji eta mah jang anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin khusus eueuh jalan bangsa kalkum asup ka dinya teu bisa khusus pintu surga nomor kedua babul musallin lawang paranti jelema-jelema nu salat cuman salatna bikamalis salat dengan mengerjakan salat anu sempurna zahiran wa batinna zahirna sesuai jeung syariat syarat rukunna batinna ketika salat bener-bener tawadu ka Gusti Allah teu iget ka sisi ka gigir geus disadiakeun babna khusus babul musolli tinggal ragap bae aing asup moal ka lawang eta asup ta moal aing ka lawang eta atuh tinggal ku urang bae dikira-kira salat ai urang kos kumaha salat anu bakal asup ka dinya khusus salatna anu ketika Allahu Akbar geus teu inget kana naon inget ka Allah bae 4 rakaat teh inget ka Allah bae magrib 3 rakaat inget ka Allah isya 4 rakaat inget ka Allah bae salila salat subuh 2 rakaat inget ka Allah tah bakalna asupna ka lawang eta eueuh harepan sih geus 180 derajat eueuh harepan atuh jara salat ka karak Allahu Akbar karung goni nu kadeuleu karung ayam nu kadeuleu berbagai karung ai keur teu salat poho ka karung ai keur salat inget iyalah jelema nu salat bakal disiksa ku salatna normal babul musallin ya Allah daripada ikat sapi siapa hasud berennya nomor katilu babul muzakkin lawang paranti jelema-jelema nu ngazakat anu ngazakatna jeung anu sedekahna bitayyibi anfusihim kalawan bersih hatena ikhlas zakatna ikhlas sedekahna ikhlas bebereanana ikhlas bakal dihususkeun lawangna babul muzakkin nah ieu urang ketika kitu naon ngaranna panen
menang 1 ton minimal geus dipersiapkeun jang zakatna komaha hajur leuwih maka wah geus disiap-siap urang dagang kitu keneh ngisob ieu teh siapkeun zakat segala rupa urang boga kaleuwihan siap-siapkeun ku urang jang fakir miskin jang fuqara masakin jang yatim piatu nah ieu khusus bakal nalawangna lawang muzakir sigis uhar pandai bae can pernah kadenge di lemburna nyana ngazakat can pernah we kadenge malah zakat nu batur dicokotan geus uhar pandai Allah gari masyaallah nomor katilu le sorga teh babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar jang anu al amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar anu selalu ditahan kana kahadean ngalarang kana kamunkaran pokona anu di dunia na amar ma'ruf nahi munkar tanpa pamrih di mana bae iraha bae resikona disiapkeun ku maneh tembak sekalipun penjara sekalipun dipiceun sekalipun pokona aing mah neangan kariduan Gusti melalui amar ma'ruf nahi munkar geus disiapkeun ku Gusti Allah lawangna babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar eueuh pandai encan boga lawangnya na ieu urang mah kan rada daereus teh aya saeutik-saeutik bae mah saeutik aya lah pokona bae sieun mah eueuh suama sakali tika hiji datang kakak opat can aya bau-bau asana kanu itu wa kanu hiji deui tah ya Allah ya Rabb lawang selanjutnya ini adalah lawang anu babun nahyi anis syahwat bab atau lawang nahan kahaya ieu mah hese wah hese jasa nahan kahayang masya Allah karim syahwat jeung kahayang telah jadi dunia ieu moal lila tahan kurang ke di akhirat lain teu kabeuli mobil mewah teh kabeuli tahan lain teu kabeuli baju bagus teh kabeuli tahan lain teu kabeuli awewe nu mana ge tapi kabeuli ditahan dek restoran mana ku aing didatangan bisa aya tapi ditahan nahan eta horenganan bakal ngajadikeun cukang lantaran lawangna khusus ge di akhiratna babun nahyi anis syahwat ya Allah ya Rabbi encan kabagian lawang keneh bae kinur jage kiceup mana ya ieu mana ya keur ngintip can aya can aya tuh kinur jaya encan komo sia oh jauh jasa teman tuh aduh ieu kiai can aya komo eta ya Allah ya Rabb masya Allah karim ieu pang hese-hese na urang titah ieu teh belajar nahan nafsu masya Allah salila hirup moal bisa urang nahan nafsu lamun henteu dilalanyahan heula cara ngalalanyahan nahan nafsu pondok pesantren tadi pondok pesantren teh jangan ngalalanyahan nahan nafsu boro-boro keur teu boga keur bogana ge henteu kokomoan ita mahalna jadi santri teh mahal jadi santri teh lantaran lain sakadar bisa ngaji ai sakadar bisa ngaji mah gampang baca Quran ti mimiti ngejah nyambungkeun terus makharijul hurufna jeung lagamna gampang ngalaksanakeunana nu dibaca nu hese kitab naon garan-garan geus diaji mah Sepinah, Takrib, Riyad, terus Fathul Muin. Wablah dituna kitab-kitab juara anggotan. Bisa dibaca, tapi nahan nafsuna nu hese. Ya Allah, ya Rabb.
numantak laluhur ge Ki Asnawi Caringi Syekh Abdul Karim Ki Abdul Halim kabelah dina guru urang Abah Ucu ngajina sarua betul mungkin kitu-kitu kene tapi kadeleuna kesederhanaan lain teu kabelieun nya mobil teh lain teu kabelieun nya baju bagus teh jang naon atuh ja bakal ditinggalkeun tah boga pikiran kitu ieu hese teh tah boga pikiran kos kitu tah ya Allah ya Rabb Abuya Cidahu tilau kawamana di baheula teh urang ka ditu teh memandang manehana teh keur salat teh ka ditu teh keur ngaji keur salat nah atau manehanana teh teu bisaeun cara batur bisaeun tapi deuk naon lah nahan nafsu nah ieu mah lain nahan nafsu sia mah eueuh jadi eueuh lain eueuh nafsuan eueuh hayang mobil bagus cakna lah atuh kajen kuku mah ge bisa eueuh hayang dahar ngeunah lah kumaha bisa eueuh jang meulina beda tuh ya nahan nafsu Masya Allah Karim nah ieu urang belajar nahan nafsu nu hese teh nu mantak karasa hese teh ketika urang terjun cik aing coba jaho coba ieu ngelawan nafsu kakarak saselehna kanyahoan ku diri sorangan numantak Allah ngutus nabi numantak Allah ngutus para syuhada numantak Allah ngutus para aulia Allah belah dieuna Allah ngutus para kiai ndek naon ieu jang menggali sesuatu anu aya di diri manusia ieu teh aya harta anu terpendam di diri manusia anu lamun teu digali bakal nyelonong tuh kafir mun teu digali bakal bablas tuh munafik mun teu digali bakal nyelonong terus tuh para jenderal anu kebablasan lamun teu digali bakal bahaya tuh para polisi-polisi anu teu mawas diri lamun teu digali tuh DPR anu henteu digali dirina bakal bahaya kabeh ge boro-boro eta DPR, polisi, TNI, pemerintah, kiai ge nu teu ngagali dirina mah pagon. Kalau ngomong sia. Aing keur serius ya. Tuh. Allah ngutus setiap saat wali-wali Allah. Allah ngutus setiap saat para ulama-ulama jang naon eta menggali dirina menggali harta-harta anu terpendam di masyarakat mantap kiai eta aya dua fungsina hiji menggali diri sorangan kadua menggali masyarakat makin hebat menggali diri makin hebat engke bakal menggali masyarakat sanajan dihenteu-henteu ge kitu bae teh kiai mah sebab utusan Allah ketika kiai geus bisa menggali diri kapanggih oh jahe nafsu teh seakan wujud bisa disingkirkeun nafsu teh si ieu teh nafsul ammaratu bisu ieu teh nafsul kamilah bisa kanyahoan bakalna lantaran geus digali ketika digali maka manehanana panceg ka Gusti Allah mantep geus dina mantep nanyana bakal ka bawah masyarakat teh kamantepan ku kamantepan dirina aya kiai anu keur ngiaina hebat mantep ditaluturkeun nu nanya rukun wudu rukun salat puasa haji jeung sajabana belah dieuna kiai teh jadi DPR aya tah di ditu teh mah di Lampung di dieu mah eueuh kiai anu kokomohan jadi DPR paling jadi MUI MUI kita geus semi kiai teh ge tah kacaritakeun waktu kerja di kiai mah hebat eta manehanana baharang kuari jadi DPR hebat tetap hebat tetapi kahebatanana teh kuari geus bisa dibohongan ku sorangan nu tadina digali diri sehingga dikiaikeun ku batur kuari dikiaikeun teh ngan sungut doang di jero kolbuna para masyarakat teu nyaikeun asli nama
lantaran naon lantaran eta tadi penggalianana geus katutupan. Gus Dur dongeng aya kiai jadi DPR haju berjamaah salat nu berjamaah na aya TNI karena kiai polisi hakim jeung murid-muridna nyana kan imam bisa we Gus Dur ieu ngaranna almarhum almaghfurlah begitu nyana jadi imam tegep terus ruku menang 2 rakaat aya kadangnya suara tit bom itu masya Allah terus sholat beres sholat kan lain wiridan nyana nanya siapa tadi yang kentut siapa di antara makmum yang kentut ngaku ayo cepat kalau kentut ngaku jangan sampai gak ngaku ayo siapa yang lantaran bae ngaku polisi nangtung saya polisi kemudian dia hakim saya juga hakim coba segera siapa yang tadi kentut ngaku ngaku cek polisi hai sumpah seorang demi Allah saya tidak kentut ini demi Allah saya tidak kentut ini demi Allah jajaran kahiji disumpah kabeh jajaran kedua demi Allah saya tidak kentut jajaran katilu gitu kene tidak ada yang kentut ini cek polisi ulah-ulah imam akhirnya imam ditanya Pak Kiai mohon maaf ini semua siap sumpah semua dia berani sumpah demi Allah tidak kentut bagaimana Pak Kiai kentut apa enggak sekarang ini yang lain mah tegap-tegap demi Allah tidak kentut demi Allah tidak kentut bagaimana Kiai demi Allah lah saya juga enggak kentut lah horenganan imam nu itu tah jadi imam nu baheula tegep teh ya kuari mah barang jadi DPR nyana bisa membohongi diri jadi kuari mah demi Allah lah enggak juga saya juga beda kan imam mah demi Allah saya tidak kentut demi Allah saya tidak kentut imam sama enggak lah polisi kan jauh yes iya itu kan dulu banyak setan hitut itu kan kajauhan nah iya mah dongeng Gus Dur bisa ada sebab sudah lain naon kiai ketika eureun jadi kiaina jadi DPR bisa membohongi diri sumpah nangis ngabohongan diri sorangan penggalian diri dah nutup boro-boro jang batur mana nu percaya ku ari ka kiai lu aya di DPR tek ceuli mana nu percaya ku ari ka kiai nu aya di MPR tek ceuli sebab lawan Gus Dur geus ngagambarkeun model tadi nyana nu hitut nyana nu sumpah enggak lah maksud saya kentut padahal jadi itu itu ya itu sebagai gambaran teu kudu di DPR bae dimui ge sarua teu kudu dimui bae di tukang kebo ge sarua lah pokona mah tukang karung mah teu biangna teh mah biang bohong teh mah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah na ieu nu hese ge ieu menggali sedangkeun deuk gagali sumur kudu ahlina deuk gagali di Citorek emas kudu ahlina deuk gagali tuh di Sulawesi tentang batu bara Kalibatan batu bara kudu ahlina komo ieu deuk ngagali sesuatu nu terpendam naon ieu hak nu aya di kolbu iyalah nu aya di kolbu naon sifat ilahiyah kepangeranan pengertian artina pengakuan bahwa pangeran teh Allah saha nu ngagali eta lamun lain kiai nu ngagali pangeran teh Allah kiai diperuntukkan ku Gusti Allah ka dunya selain nabi penerusna warasatul anbiya ialah para aulia Allah para kiai nu mantak luhurna kiai kunaon eta
batur bangga gali sumur hayang cai, batur bangga gali teh ngagali tanah hayang emas, batur bangga gali teh ngagali tanah hayang batu bara jeung logam-logam nu sejenna urusanna dunia. Tapi kiai mah menggali kolbu manusia supaya mengaku pangeran teh Allah mahal jasa. Sanggeus ngarti pangeran Allah teh aya syariatna dituntun ku kiai teh. Ya Allah, mahal amat makna kiai. Sageus dituntun melalui syariat, dituntun ku kiai teh supaya muantap keyakinanana melalui ilmu thariqah, tuntun ku kiai. Makna kiai teh lain sambarangan lantaran hendak nyalametkeun manusia ti seuneu neraka nu lawang sorgana geus dipersiapkeun sakumaha tadi. Asal bisa ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kiai mah lamun deuk maot, tapi kiaina lain kiai nu DPR tadi tah. Lain kiai anu osok ngagigiring kebo lain ya. Lain kiai anu osok kalkum lain. Tambah kiai monyet gitu. Kiai emang kok gitu. Di Al-Qur'an tadi geus dijelaskeun. Ketika berbaring kieu urang teh nyaho bakalna tek lapoek. Aya suara irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Diomongkeun teh irji'i nafsu balik maneh ka pangeran maneh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saat etala sang kiai belah ditunda mawali lantaran geus aya suara ngan hese dicaritakeunana suara eta mah nu nyaho Imam Ghazali, nu nyaho Tuan Syabdul Qadir, nu nyaho sederetan wali-wali Allah anu kula mangan sakadar nyampaikeun hungkul. Begitu irji'i ila rabbiki ti harita ta sang kiai mah pepegatan jeung dunia teu hayang aing kana dunia. Pepegatan jeung makhluk teu hayang aing jeung makhluk. Keur masa hirupna mah teu pati bisa, tapi ketika geus aya suara Pedi irji'i balik sia ka ditu ka kuburan nolong sia sorangan. Lain deui lain kiai masalahna ieu mah sesemperan di ditu di mana tadi Solear atuh moal tapi kiai mah Kendor Jaya irji'i henteu diteruskeun pagoh. Kididi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Langsung tah loba jelema nu diangkat jadi kekasih Allah teh deuk sakarat lantaran ngadenge irji'i ila rabbiki. Aing teh teu bisa keur hirup mah tapi ieu aya sen irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Saat eta ditunggu ku malaikat begitu pas eueuh di jero hatena fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dicabut nyawana geus eueuh karesep kana dunia. Keuntungan santri, keuntungan ustad, keuntungan kiai. Masya Allah, sebab nyana naon diperuntukkan ku Gusti Allah jangan gali kolbu manusia. Nah, naon coba dalilna? Pondok pesantren. Naon coba dalilna? Tuh majelis taklim. Naon coba dalilna? Eta murid-murid santerona. Eta teh hasil galian-galian daripada kiai. Masya Allah. Lamun urang jaritakeun guru-guru urang ngagali diri urang, nu tadina teh nyaho ka mubtada jadi nyaho, nu tadina teh nyaho ka fa'il jadi nyaho. Urusan maca belah dieuna urusan syariat. Sasaratan jeung rukuna belah dituna terus. Bahkan dituntun urang soal zikir nu mantep ka Gusti Allah. Ieu nu mahalna. Moal aya di sekolahan, moal aya di pendidikan prawira. Dasar urang teu ngaji meureunna teu sakola. Naon coba sakola luhur naon ngaranna? Universitas. Odob sia. Aing mah keur caritakeun tentara, polisi tah.
naon sakolahanan ngaranna tujak tunjuk bodoh dibawa ke kalangan. Gitulah para jamaah kaum muslimin. Ulah badek caritakeun teh betapa untungna jadi seorang kiai sebab nyana penggali kolbu urang, muridna, tatanggana jeung sajabana. Modalna urang asal cinta ka ahli Allah, urang bakal dihijikeun jeung maranehanana walaupun teu datang. Karena naon nu dimaksud. Ya, penting urang hiji teh modal kos kieu urang. Ya Allah ya Rabbi, ieu teh urang teh tanda cinta urang teh ka ahli Allah. Geus dihijikeun. Nah, nu tadi teh eta teh aya babun nahyan syahwat. Teu bisa urang, tapi hulu urangna bisa. Engke kapan kieu cak Kangjeng Nabi teh? Hai, kiai ka dieu. Hayu ka dieu. Naon? Ulah waka ka sorga maneh teangan heula murid-murid. Ai sanu ngaku murid ka sia. Keheula aing mah dibere tilok pun ku sia. Pokona mah moal wakai. Tah, ieu si kiai teh geus aya eskana kudu ka sorga, lawangna geus jelas. Tapi cak Kangjeng Nabi ulah waka berangkat teangan heula murid. Keuntunganana di dinya urang boga keyakinan Masya Allah ngecak Kangjeng Nabi ke teangan kula di mana cek Siti Fatimah teangan di dua tempat, hiji di mizan, nomor kedua di sirat. Sakitu bae geus teangan. Nah eta Kangjeng Nabi teh mere mandat ka para aulia-aulia Allah, mere mandat ka para ulama-ulama sholihin. Nah, iyalah keuntungan anak murid-murid anu bener-bener cinta mahabbah ke ahli Allah. Di duniana urang mah biasa bae ibadah, tapi di akhiratna digupai ku guru nu ahli Allah. Ih sia mah geus cicing lenan. Henteu aing mah henteu. Tah ka dieu beres kabeh. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah nikmatnya luar biasa. Ketika orang dihijikan jeung ahli-ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairi. Kos kitulah tuh nya. Bab santri mah kan di duniana loba pikaseureun para santri mah. Okos hebat padahal henteu. Santri Okos itu hebat pada hebat. Satu ketika aya jelema ribut di lapangan main bola. Lantaran eta teh tadi beureun offset. Dilangsungkeun wae. Ribut lah. Wah, ribut gelut. Langsung santri bahkan terundang sebab jana aya amar ma'ruf nahi munkar. Komo urang Cisoka mah. Atuh pelor beak mantap. Datang ke bengkel sepeda baringungeun ge. Kekurangan pelor. Aduh ya Allah ya Rabb. Nah, si santri langsung mau pisah, jangan ribut. Pisah, jangan ribut. Aya jelema gregetkeun biasa pan ka santri, leutik-leutik sia. Leutik kene sia geus misa-misa ke nu kieu, langsung belati. Cet, potong belati. Belati potong. Buh. Cak jawara lain lalagari budak santri. Datang ka potong kieu. Langsung kaget. Sama-sama aya santri sia. Aing ge potong tah belati tah. Nginggir sia geus bahaya sia, bahaya Mas. Langsung tuak cak. Alhamdulillah. Langsung babaturan daratan. Sia hebat amat. Nyawa aing hebat nya henteu. Padahal sia eta belati bisa potong. Aing pan leutik make samping bodek. Jadi ieu nu bodek teh ieu tah. Jadi belatinya teh lain ka beuteung aing eta teh ka bubundelanana. Ku batur pajar hebat bae aing. Geus loba omong geus pokona mah hebat bae aing lah. Jadi jelema katipu. Mentak ge awewe ge loba katipu ku santri mah. Pajar loba duit tah padahal henteu. Ngan ku lantaran awewe na ge lain hayang duit nya mah hayang ge sorga bae. Ye. Dasarnya siapa tuh mondok. Atuh kami mah mondok sih. Mentak awewe na ge atuh geus kieu meureunan geus takdir ilahi cek kitu.
pasrah gitu lah pagahan kula belah oke langsung minta di pagahan ka salakina ayo pagahan ngaji naon heula tuh cenah ka amil langsung ila manala mila pinau itu amilin ngomong pamajikan ila manala hartina naon ka hartina waruhan siram hotdog muhayan sanyana pirang-pirang amil jumlahna 100 deh kakula doang meureun 100 kono sajian mau buatin 100 henteu hiji itu amat gaji segitu jadi pamajikan lagi bingungan gak santri dah kakak mau 100 ya kakula meureun kanu sejen membuating 50 aisyah mah imah ti dituna entahlah mau ngaji lah jadi pangese-hesena cak almarhum abah ge tiki prawira eta boga santri nu hese teh pamajikan maksudna ngajar pamajikan tilok nurut heran nu sejen mah narurut kabeh eta buktina tah ambil 100 bae lah kakula doang meureun nu sejen maunya 50 meureun enggak ngaji enggak datang kadinya doang nah iyalah orang lamun boga pamajikan santri nikmatna luar biasa masya Allah teu kudu hese urang ngadidik rukun wudu teu kudu hese ngadidik rukun salat teu kudu hese baca Quran geunaheun jasa urang salat ti penting Allahu Akbar pamajikan nurutan ye coba mun lain santri ye tahajud ge deukeut aing bae meureun awe mah kos kitu kan tapi lamun pada santri masya Allah kak tungguan kak kunaon kula ge hayang milu tahajud ulah geus neng mah geus ulah tahajud geus peureum bae ngurusan anak henteu ih engke kakak ka surga banyak kula ka neraka henteu ulah neng mah henteu kula mah ngilu bae milu nya Allahu Akbar menang 2 rakaat ngajebleh ieu dadana dibuka atuh geus ki Nurjaya kieu bae aing sih ieu sabenerna tahajud menang sabaraha rakaat teu beres tuh kan saja cek pamajikan atuh ka sarua ibadah ieu kan atuh geus aya kos kitu mah lu mentek aya kieu tah santri mah begitu nyaritakeun Pak Agul Bapak polisi malam tahajud saya alhamdulillah bisa 10 rakaat hebat kalau itu Pak TNI saya bisa 20 rakaat mantap masya Allah ini pedagang saya alhamdulillah dari jam 2 sampai subuh mantap pas kiai tah Pak Kiai semalam tahajud saya alhamdulillah urusan tahajud sih yang penting saya melek aja semalam sampai di mana itu mulai dari jam 1 sampai jam 8 melek terus saya kok hebat amat Pak Kiai apa resepnya nggak ada apa-apa coba polisi tanya saya baca sholawat TNI saya ada ayat supaya kuat alhamdulillah ini pedagang sama Pak Kiai saya mah resepnya sedikit telur sama madu sama jahe jadi kucek diminum alhamdulillah dari jam 1 sampai jam 8 kuat tah tanyakeun kanu panjawikeun opat di jero tah atuh pokokna mah santri mah kos kitu ngomongna batur mah kuat salat geuna mah kuat eta madak loba katipu ku santri mah tuh kan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun kahirupan santri model aneh resep tapi pika sebeleun mentak bangsa polisi TNI nya nanti bingungin ka santri mah anu sekolah anu teu pernah mengetahui tentang santri bingung kakula besok nanya pakai santri ada berapa di situ nanya-nanya mau mondok apa enggak sih enggak cuma nanya aja enggak usah nanya-nanya pokoknya santri mah puyeng emang kenapa santri saya ini rekenannya mah tulisannya ada 1000 tapi kalau saya manggil mau kerja 5 juga susah santri mah kos gitu tapi lamun deuk nyalateun Pak masya Allah isi ngamurudul ki budak santri aing kabeh tah lain ya kari
namanya moal kahartieun jelema nu teu mondok nyaritakeun pondok pesantren nyaritakeun santri moal kaharti urang nyaritakeun santri sote jeung santri atau lingkungan santri udah Cisoka mah santri kabeh lah hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nu lain santrina nah iyalah kehidupan santri sederhana di bawah sederhana secara lahiriah tetapi lantaran guruna ditugaskan ku Gusti Allah untuk menggali kolbuna berarti secara maknawina santri adalah penduduk surga. Masya Allah. Lo amin tuh si jalan santri. Jadi aku sih mah pernah. Pokoknya nu teu pernah mondok mah teu nyaho, nu teu pernah nyansen teu nyaho. Teu nyaho cai diseduhkeun ka kerak hayang nginum jasa aju diinum lok be tata di dakarak bondok kuru menang sabulan baheula ditimbang lain tuh cai kerak eta Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kakarak datang ke sabaraha lawang masih kene aya 3 lawang deui insyaallah. 2 lawang deui wah ieu waktu geus samporet ieu mah sakadar bahwa Allah ngutus nabi diperlukeun jang umat. Kitulah sunnatullah, Allah ngutus ulama warasatul anbiya. Allah ngutus ulama-ulama tergantung martabat-martabat ulama. Nah, nu jelas diutus ku Gusti Allah jangan gali kolbu manusia. Lamun ngagali emas rintanganna luar biasa. Ngagali batu bara pohara rintanganna. Ngagali sumur rintanganna. Komo ngagali kolbu. Nu mantap. Lain lalagan perjuangan seorang kiai sampaikan ke aya pondok pesantren bertahan, majelis taklim bertahan, muridna alhamdulillah aya anu geus bisa ngamalkeun, eta berarti geus hasil berjuang. Rintangan-rintangan geus dilalui ku manehanana. Lain lalagan loba anu ti geuseu jadi kiai teh. Loba anu ti soledat jadi kiai. Menghadapi rintangan-rintangan anu lain lalagaan rintangan-rintangan anak. Dobata kurang doakan mudah-mudahan para kiai dibere talaleger, dibere kuat istiqomahna, dibere kuat keyakinanana, dibere mantap keyakinanana ka Gusti Allah. Santrina sarwa mudah-mudahan dibere istiqomah, dibere hasil maksud, dibere ilmu anu manfaat, dibere bisa ngamalkeun anak kitu keneh. Masyarakat takwa beh mudah-mudahan diberi cinta ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta ka para aulia Allah, cinta ka para ulama-ulama, kabelah dina cinta ka para santri-santri. Terakhir urang doakeun almarhum almaghfurlah batur kula para sok lalagaan itu keneh atuh naon nyara saluhureun tetapi akrab alhamdulillah. Cilongok saat-saat anu dipentingkeun nyana datang kitu keneh kula pernah ka dieu nikahkeun terbayang bahasa-bahasa jeung tingkah-tingkahna jeung keakrabanana tanpa aya sekat antara khususna kaula jeung anjeunna. Urang doakeun mudah-mudahan sakabeh dosana dihampura ku Gusti Allah, dilegakeun dicaangkeun di kuburanana, tarima amal ibadahna ku Gusti Allah, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berikut istri tercinta anu geus leuwih ti heula kitu keneh guru-guru urang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana tur dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu ditinggalkeunana mudah-mudahan dibere sabar jeung tawakal. Urang kabehan hadir di dia khususna umumna muslimin muslimat mudah-mudahan husnul khotimah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
cekapkeun sakitu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Doakeun sim kuring ngadoakeun ka sadaya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.